Jadi posisi teh ieu teh tos hujan jadi cai teh aduh alus pokona mantap ya kiruh kieu. Jadi urang teh dideskeun nguseup beunteur. Jadi alhamdulillah umpan pertama disambar atuh kakarek macul geus meunang deui hiji. Pokona mah mantap lamun nguseup tos hujan kieu mah laukna teh loba. Tadi di urang langsung dialbuskeun cenceng nya teh karek menang hiji tah umpan nu kadua urang da geus meunang deui pokona mah ieu mah calon geurewi pokona mah poe ayeuna mah ningang di alus pokona mah nya laukna nu keur liar pokona mah calon geurewi pokona mah. Umpan kakarek mah lung ieu geus disambar deui buat nyari cangkeng pokona mah jeung jangjang ieu ngejat-ngejatkeun wae pokona mah. Tah jadi di dieu urang rada ngeser saeutik ieu mah curang teh ieu mah ting naon pokona mah nyangutna efek teh ningan meunang urang. Tah ieu urangna teh nya urang ge nyararangut pokona mah lamun caina keur kieu. Tah diselang waktu ieu mah aduh ieu mah bakal babon pokona mah tingali jorana kat melengkung ge mantap pokona mah. Tuh tingali jorana kat melengkung ieu mah bongna teh gede pokona mah tuh katingali tuh ieu sasuk leupas pokona dibawa kana jukut ka dieu teh. Tuh da tinggal ya tuh. Ieu mah gede pokona segede bensin korek gas pokona nya aduh mantap. Tah jadi di dieu teh serangan teh atuh bertubi-tubi pokona mah resep pisan pokona mah ngan hanya ieu teh nguseup teh nyalira euy. Tadi dia abdi nyuhunkeun heula dihapunten pokona mah nya ieu kana suantena soalna ieu teh kadebak angin jadi semu gogorokokan mungkin teu enakeun kana talingana pokona mah. Tah biasana lamun nguseuupna ku umpan cacing mah biasana nya sok meunang arelot tah ieu mah da ku geleng soalna jadi teu meunang nya arelot. Pokona mah harayu anu sok resep marancing hayu urang sareng-sareng gitu ngalabeunteur jeung abdi. Tadi di abdi pindah posisi pokona mah dina luhureun batu nya. Tadi di ge abdi meunang laukna teh lauk giler duka tapi nya di tempat kalian mah meureun ieu teh lauk naon beda ngaran meureun nya lamun di abdi mah jeler ieu teh tara diarah ku abdi mah langsung we dipiceun deui. Tah jadi posisi mancingna teh teu jauh nya ti bumi abdi mah cukup paling 200 meteran nya tinggal ka pali handap langsung aya wahangan seperti ieu. Tah jadi engkeun mah hoyong nyobaan nya tah kanu rada tepih jadi hoyong ngasaan gitu spot-spot anu baru sugan we leuwih mantap pokona ti ieu. Tadi ge lila aduh langsung ditarik pokona mah ieu mah aduh mantap pisan pokona mah. Tuh tingali ieu mah segede-gede kieu. Pokona mah mantap mancing ayeuna mah nya. Jadi posisi mancingna teh teu jauh ti tempat ieu jadi kukulibekan di dieu we lamun di eta mah 3 lintung gitu ieu teh. Kira-kira mah aya we meureun tos 25 ekor mah nya anu terselamatkan pokona mah tuh mantap calon geurewi. Jadi posisi nanti teh bade hujan deui tah abdi teh entosan we teh jadi mah nya bade ngiuhan ka saung da kumargi moal bisa video deui tah cekap we sakitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.